oke kajeun we hayu cai teh nya. Iya aya lawan detik 200. Geus bae kajian hayu cai lawanan ku 55 baheula. Mangkat Purwakarta. Mangkat ka itu teh lain disangkapakeun balap sia beuh. Warga. Lain warga preman marawa samurai. Anjing. Aing eta muterkeun mobil ka tiga Fast Furious. Waduh, di ngedrip. Sama mundur gitu tah, asup hiji muter gitu mobil teh. Gaspol kabur cai teh anjing. Terjadi aing kabur ke Bandung barakatak seserian. Aduh. Oh henteu teu kakak terbalik. Ieu korban tah Saijal. Korban anjing. Ngajeleng urang ditinggalkeun ditinggalkeun ku aing teh efek teh naon cing ngajeleng ka benteng. Di benteng teh naon aya anjing aya naon? aya anjing bah urang daripada urang cek urang teh teu ka benteng eta batur geus mamawa samurai ngudag bah ari kahandap anjing bae galungan jeung anjing cing Kuning jeung anjing bener. Alus Aing ditinggalkeun. Aing ditinggalkeun tang deui balikna. Baik teh aya salamat cai. soalnya itu mau apa sekarang Ya, hari anjing masa ukur ngegel baik anjing sakitu nama Om Rijal aya pamikiran gitu sieun kene ku samurai ku anjing. Aing kabur eta asli sako sekian persekian detik mobil pareum ti mobil Pak. Jeung aing feeling alus wae aing mah ti baheula euy. Bah ieu motor turunkeun ulah waka aing teh. Ulah waka diturunkeun. untungna teh di jero mobil bahnya Motor teh di jero mobil. Terus baru dak oge norek keluar teh kok teh dicarek. Geus bae cicing cai kana pantau cicing. Rek teh bener anjing. Sabarapa menit urang ngomong, jadian eta datang. Tutupkeun pantau hirupan mobil. Gigi mundur aing. Muter kitu teh gaspol anjing tinggalkeun bae itu tuh. eta jelema anu dek nyegat ke kaburu ngacang geuning sieun mobil tarik eta bah Jangan rupak. Wah mun motor geus turun beak eta jamin. Jadi ciga nama posisinya mah kieu meureun urang rek balap di dinya. Aya nu di dinya keur tarawuran jiga nama. Baheula ke eta jalan anyar sadu teh dengan non teh babalapan rororesan teh di dinya dengannya aing teh make Satria kok anjing eta mah dipalangkeun awit itu ti dieu cepengan juga anjing rek mendengar porta beung urang eta mah AC aing teh karena dua tanpa ieu geuningannya engine brake teh karasa anjing perak-perak lebih ke gigit teh anjing jeung rem gue kan hampir labuh baheula teh sadu teh ke jalan anyar eta palangkeun awi jadi teh dieu Tapi mang salila urang nyawa motornya ramena eleh ku kaleuweung mah anjing. Buyung Urut kabas kaleuweung wah ramena eleh. Jadi candu euy ka Trabas teh nama. Kaleuweung. Ramena kumaha? Jeung sarikeun batur labuh di jailan di leuweung mah bos Heeh. sakeun urang aya nanya ka luhurnya ti heula lolos luhur teh nangan cai dikocor-kocorkeun ka harap sesurian di luhur teh. Oh, nya ngarti ya. Wah anjing rudet teh anjing teh beak tenaga beak napas Resep ku ieu na ku lalabuhna. aya teh sirkuit di mana bah Nu mana? anu basa event teh Oh di Siliwangi kana. Anjing aing gacoakna aing mun mending cai teh balap GTX mah latihan aing teh GTX ke. Wet. Ngalep ngalalanya heula. 2 lap ngapalkeun lem. 3 lap mangprang aing. Wet kacang. Dihareup aya joki jadi. Labuh potong tak balik aing mah tah. Terjadi anjing cai teh joki jadi wae ge labuh cai teh potong tak kamu aing pemula aing teh. Aisyah acana jadi balapna Aisyah saacana mah ngomong urang kerek nyobaan standing sing jangkung cenah. Bah Standing sing kitu jangkung. mah cilakana amit-amit moal cenah. Balik anjing langsung. Jik iting maneh latihan aing mah moal eureun cai.
Ci Alpin kita nggak? Hah? Ci Alpin cilaka teh kunaon eta? Oh, itu mah di jalak eta keren. Enduro si Alpin mah eta mah. Bener urang memuji ka joki getek mah asli eta edan anjing wani modar eta mah. Da cilakana lain lecetnya, Bah. Lain lecet deh anjing potong hulu. Asli. Ngeri aja.